Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Nyi Euis jeung Jang Engkos sileuh teuteup kadatangan biinah kadinya sabenerna mah haduanana miharep teu miharepna sugan we atuh biinah teh pangna datang kadinya memang arek mayar hutang lain sabalikna arek pinjam duit. Jang Engkos gancang mere isarah ka Nyi Euis ku reretna Nyi Euis surti gancang muka panto imah ngabageakeun anu anyar datang. Bagea ce sok ka jero. Nyi Euis nitah biinah asup ka jero imah. Biinah teu kaleket gancang asup ka jero imah. Imahna Nyi Euis anu kawilang pangalusna di eta lembur mah. Imah gedong sigrong eusina aralus. Gek harita tiluanana terus dariuk dina korsina masing-masing. Biinah kadenge cumarita kumaha calager ti dieu Nyai Ujang, cek biinah langsung nanya kana kaayaan. Nyi Euis katut Jang Engkos meh bareng harita ngajarawab. Kebeneran ce, abdi sehat ce. Jang Engkos sarua ngomong, sarua kuring oge ce teu kurang nanaon ieu, duanana sarehat. Alhamdulillah syukur ari sarehat mah tuh paperiheun diteun ece budak duanana ngadon galeuring ripuh. Hah, galeuring ripuh? Galeuring naon ce barudak? Nyi Euis jeung Jang Engkos ari dina paroman mah jiga nu heueuh kaget tapi hate masing-masing geus srek bae pinah pangna datang kadinya memang aya maksud anu sejen. Budak ece geuring panas Nyai, geus hampir sabulan nya eta awet geuringna teh deui, cek biinah rada ngahumandeuar sorana lantaran nalangsa. Nyi Euis ngomong deui harita teh, barukutan barudak kareuring panas geus hampir sabulan teu cager-cager. Nya naha ku ece teu diobaran kitu, teu dipariksa ka dokter. Tanyana deui Nyi Euis bari neuteup anteb kanu jadi lanceuk. Ditanya kitu ku Nyi Euis biinah jadi heureun letah era ngajawabna, malah arek kinjam duit oge tungtungna teh jadi hese pok. Komo deui ningali budi adina ayeuna bangun anu kurang simpati kana kadatangan manehna harita. Jajauheun ka nyuguhan mah teu nawaran cai-cai acan. Biinah nyeredet peurih hatena nalangsa ka bina-bina ras mikiran nasib diri kadar awak. Antukna segruk biinah ceurik jeung ceurikan teu bisa nahan piceurikeun. Ceurik kanyanyerian teu bisa nahan piceurikeun. Jang Engkos jeung Nyi Euis silih teuteup hatena mah duanana oge ngarasa cua jeung sebel. Nempo biinah ngadon ceurik ngumbar kasadih teh di imahna. Boro-boro aya rasa karunya atawa khawatir. Tama teuing taya perhatian. Nyi Euis kadenge nyarita deui. Keun we atuh, ce.
sing sabar hari nyamah gitu budak tuanana sing geura calager. Ieu abdi bade, ieu abdi keur ridho ka ece pek ieu pake duit 30.000 jang berobat budak. Tapi omat tong mental leuwih komo niat harek pinjam deui mah ku abdi moal dibere. Cek Nyi Euis bari ngasongkeun duit 30.000 ka bina. Tapi sebenarnya mah lain matak atoh diasongan duit ku Nyi Euis teh kalakah nambahan nalangsa pikeun biinah mah. Nyi Euis anu memang geus teu aneh Nyi Euis anu memang geus teu aneh deui ku biinah pangna datang ka dinya teh pasti arek barang injem langsung bae mere tanda moal arek nginjemkeun deui duit. Sarta akhirna mah biinah ngan ukur bati ngageri hatena nalangsa taya papadana. Asa dihinakeun dibere duit 30.000 bari jeung diembel-embelan kitu mah. Tapi lain asa dihinakeun ku jumlah pamerena pedah saeutik tapi alatan ku basana we anu teu merenah kadengena ku biinah mah. Ngarahuh biinah dina waktu harita bari nampanan duit ti Nyi Euis teh. Nuhun Nyi. Ku sakieu oge ece kacida nganuhunkeunana pisan katarima tur disuhun tina luhur mun-munan. Cek biinah. Ari ngadenge lanceukna nyarita kitu mah rada tegeunah hatena Nyi Euis terus ngareret ka salakina anu direret surti gancang harita nyarita ditujukeun ka biinah. Ece saacana kuring arek nyarita tandes ka ece yen dina waktu ayeuna mah setiap jalma anu nginjem duit ka kuring arek dulur arek batur wayahna bakal dibungakeun dina jumlah 30%. Malah anu saacana oge wayahna bakal sarua dibungaan. Contona ayeuna ece boga keneh hutang ka kuring gedena 2 juta wayahna jadi aya bungaan 300.000 tina 1 juta. Berarti embun 2 juta ece kudu ngalunasan heula bungana genep 100.000 kitu teh. Cek waktu ngadenge caritaan ti jangkos anu tandes samodel kitu atuh puguh we asa ngadenge gelap saleser tengah poe hereng-erengan ngabledag kana ceuli parat kana dada karasana mungguh eungap getih ngahayap pating sareak sirah asa ngubeng lantaran lieur sarta nyari nyanyautan. Euis jangkos piraku kalanceuk maning ngomong kitu jeung deui ieu teh dosa kitu peta teh ngarentankeun hutang. Ece kuring teh usaha lain maling nah habat ngomong-ngomong dosa jangkos ngadon nempas. Nyi Euis nembrong ngomong mihak kanu jadi salaki. Ece dah ece mah moal ngarti naon-naon atuh naon ari tukang renten hirup ngan ukur mikiran kasieun mikiran dosa bari teu ngarti naon ari ngaranna dosa. Mata kitu geuning nepi ka ayeuna oge hirup ece mah tetep sangsara dabongan ngagugulung wae dosa. Biinah sebenarnya mah wani mun seug kudu pasia jeung anu jadi adina puguh geus nafsu lantaran teu satuju kana sikap adina anu sarakah ngudag dunya teh. Nyekesek ka jelema leutik malah dipuntangan tulung ku dulur wae oge hese ngadon ngomong teu paruguh. Tapi biinah bisa keneh nahan diri teu nepi ka kedah amarahna antukna dirina ngelehan. Ku ece diusahakeun pisan Euis bulan ayeuna sugan hutang bisa lunas jeung bunga-bungana nya. Tapi pan ece oge teu bogana naon harta iwal di tanah jeung imah jadi abdi
Moal waktu percaya karena omongan ece ayeuna. Nyentuk deui bae ceritaan Nyi Euis harita Binah ukur bisa narik napas panjang mehper amarahna ku ngucap istighfar jeung sanajan carita Nyi Euis teh bener-bener nyarantug karasana kana angan, tapi dipikir deui memang heueuh naon kedorkeuneun pamohalan dirina bisa ngalunasan hutang gampang-gampang. Kukituna genta Binah nyerita deui. Jadi ece teh ayeuna kudu kumaha Euis? Segala anu diucapkeun ku Euis bieu teh da bener atuh, teu bisa dibantah. Kieu ya ece, pan ece teh boga salaki. Piraku sarekna teu mampu we keur nanaon hayang ngarumah tangga ari kitu kabacusna mah. Hayo we adi deui diperkesel. Nyi Euis ngabitukeun kakesel hate ku ceritaan-ceritaan anu sugal. Tapi pan ece mah nyenjem lain menta Euis. Binah nembal. Nya memang ece bener ece teh nginjem ke kuring duit lain menta dan tepuguh aturan jeung katangtuanana arek bayar moalna. Nyi Euis ngadon nyereng caritanana angger torobah-robah teu weleh camplak anu jadi lanceuk anu ngan hiji-hijina teh lain diajenan ku Nyi Euis mah karakah dihina basa. Jang engkos mah geus pangheulana indit karohangan tukang lantaran rombeng ceulina ku nu adu carita. Binah kapaksa ngelehan deui bae sabab rumasa aya di pihak nu lemah kaayaan. Tapi lain harti Binah teu wani ngelawan ku kasar dina caritaan. Tapi justru bakating ku mindeng teuing pasea jeung adi ngajadikeun bosen jeung era ku tetangga anu sok rajeun misahkeun. Hampura ece Euis, bener meureunnan salaki ece teh teu boga ojah sebab lain sekali dua kali ece nyarita ka salaki. Tapi manehna keukeuh can bisa nyanggupan keun nya sekali deui ece rek nyarita sugan si akang aya jalan kaluarna tina ieu masalah. Geus kitu mah Binah gancang balik tinggalkeun imah adina. Tapi anu dituju teh lain imahna sorangan, tapi muru tempat barudak dirawat. Binah jeung Mang Kasam saterusna ngobrol daria naker di tempat anu teu loba jelema ngantri jeung ngabesuk keluargana masing-masing anu galeuring. Mang Kasam kadenge anu keur cumarita barejeng rumahuh narik napas panjang waktu ngadenge Binah ngajelaskeun yen ketangtuan tinu jadi adi dirobah patali utang piutang wayahna kudu dibungakeun. Mang Kasam teu bisa majar kumaha kitu kahayang adi pamajikanana anu memang sarakah dina dudunya. Urang kudu tetap sabar inah, ulah kurang ti sabar mangsa ngalokonan ieu ujian. Geus kumaha deui da puguh nasib urang mah sakieu kulakna. Binah bat kurang panuju tungtungna teh salakina unggal-unggal diajak badami teh teu weleh kitu walonana sabar jeung sabar. Akang teh lalaki panjang lengkah cik atuh ulah ngandelkeun gawe di taun si engko loba meureun carana nu lain akang dengan pagawean anu sejen nyiar modal keur biaya budak dirawat. Tangtu aya ari pagawean mah inah loba malah babaturan akang oge bisa babaraha urang nawaran eta pagawean ngan ku akang can dijawab anu pasti
sabab berat keneh nantukeun sikap anu sok padahal mah eta pagawean teh lumayan oge gede penghasilanana inah. Biinah kerung halisna meh tepung netep panteb ka salakina baripok nyarita deui. Tuh eta geuning naha lain gancang tarima tawaran anak ku akang. Sebab ieu akang abdi teu narima darajat anu jadi salaki aya nu ngahina basa. Arek ku dulur, arek ku batur. Abdi teu rido akang. Nyakeun bae inah. Kumaha karepna maranehna ngomong kitu kieu ge mangsa bodoh. Ulah dia asupkeun teuing kana hate ngeunaan anu nawaran gawe ku akang oge pasti di pikiran. Tapi kudu pinuh ku panimbangan inah cek Mang Kasam. Sedengkeun biinah tetep can ngartieun kana maksud caritaan anak salakina pok deui nanya. Lain dah ditawaran gawe ku babaturan teh. Bet kudu aya panimbangan anu asak sagala rupa. Nah di teh gawe naon akang? Bet boga pikiran kitu. Na teu karunya anak tuanana galering terus teu kabayar tembusan urut dirawat. Biinah kesel. Mang Kasam geuwat ngejawab deui. Nyawa aya we jeung moal dibeja-beja ka sasaha oge. Moal waka dibeja-beja ka sasaha oge. Dalah kaindug suku oge mal geruh mun can dibuktikeun ngareunah henteuna tempat gawe anu ditawarkeun ku babaturan akang teh. Mata kudu aya panimbangan heula teh anu asak nyaeta kitu. Ulah sok aya pikiran lain-lain pokona mah kan anu kudu dipikiran mah carana akang kaluar ti tempat gawe nasi engkong cengli. Kumaha sangkan ngareunah ka ditu ka dieuna. Biinah mungguh nambahan teu ngarti jeung panasaran tur aneh sebab puguh asa kakara kareta ngabadungan sikap salakina jiga kitu loba alasan. Hirup rumah tanggana Mang Kasam jeung biinah tara kabajakeun pasea tapi ngan hanjakal biinah kadang sok narasa boga salaki teh kurung batokeun carekna kitu teh kitu we taya ojah. Tapi sacan biinah kadenge nyarita deui kurunyung harita aya saurang jalma datang nyamperkeun anu tayalian ti oding geuningan eta jelma teh sarta kadatanganana langsung dibageakeun ku Mang Kasam katut biinah. Bagea Kang Oding hampura kuring geus 3 poe teu gawe lantaran ngurus budak galering duanana Kang. Amanatkeun Kang kasih engkong poma ulah salah paham kitu. Dumeh kuring pare gawe geus 3 poe. Oding gancang nembalan. Tenang Mang. Tenang Mang Kasam, kuring jeung engkong geus nyaho pangna Mang Kasam pare gawe. Lantaran budak galering malah teh diduga dianggalna ieu teh. Maksud Kang Oding teh diduga dianggalna kumaha? Aya naon Mang? Aya naon? Mang Kasam kerung. Kieu pangna kuring datang ka dieu jelas nama dititah ku engkong cengli kesan nganterkeun ieu duit. Nganterkeun duit sahari Akang Oding. Mang Kasam beki kerung halisna meh tepung. Enya duit anu Mang Kasam atuh pan Mang Kasam teh nginjam duit teh ya ka engkong lain. Aneh pan engkong cengli teh harita teh teu mere di zaman duit ku kuring talika ditalatahkeun ka Akang. Nya eta kuring oge na karasa bingung jeung aneh puguh. Kunaon engkong cengli bet ngadadak robah sikepna, ngadadak bager arek mere nginjem duit ka Mang Kasam. Bisi pajarkeun ngebohong yeuh ayeuna ku kuring cuang buktikeun. Oding leungeunna gancang musiwel kana saku jaket ngodok kertas pasagi eusi duit atawa amplop gede. Terus ditembongkeun ka Mang Kasam harita teh jeung ka biinah anu marorohok matana simeuteun lantaran kakarak harita nempo amplop anu kandel eusina duit kepukan 100 ribuan.
Sabaraha eta teh duit teh Kang Oding? Loba-loba teuing. Mangkasam balik ngageleter bibirna. 5 juta Mang. 5 juta. Alhamdulillah. Tapi nah meni gede-gede teuing 5 juta mere nginjemna. Kuring nginjem teh harita 3 juta panan. Milik anu teu disangka-sangka eta teh Mang. Jeung deui kong cengli ngarti biaya butuh Mangka Asam. Ayeuna nambahan lain baik keur biaya budak sekolah, tapi biaya berobatna oge. Bener teu?